Aduh, 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 aduh. Sarwan! Bapak! Sosok Sarwan di mata orangnya pribadi uniknya, zamana unik luar biasa lah. Walaupun manehna boga kekurangan, tapi manehna tak minder, malah bisa menginspirasi batur-batur anu boga kekurangan. Sosok Sarwan di mata Uing, Sarwan eta zamana humoris, bager, sederhana. Sosok Sarwan eta sosok nu bager, lucu, terus bisa menghibur. Intina sosok Sarwan eta bisa disebut sosok nu bisa membawa kebahagiaan. Sarwan di mata orang bager budakna, terus daekan, mun susuruan sok daekan Sarwan. Menurut orang Sarwan eta sosok nu sederhana, humoris, sampai-sampai saking humorisna pas dalam keadaan kritis oge sempet we ngabodor nyampe kami nu tungguan di rumah sakit oge seuri lah. Sarwan teh di mata Uing zamana rajin, bager, lucu lah, lucu pisan. Sosok baik, ya, humoris, lucu lah. Sosok Sarwan di mata orangnya zamana bager, saking bagera tara boga masalah jeung batur, terus tingkahna konyol, tapi sanajan konyol eraan oge. Sosok Sarwan di mata orang nyata bager, daekan, rajin, giat, gigih, terus teu pantang menyerah. Sosok Sarwan di mata Uing etanya budakna menyenangkan, terus tertutup, terus embung ngarepotkeun batur. Menurut Anggi mah si Sarwan eta sosokna budakna bager, sabar, lucu. Sarwan etanya budakna di mata orang bager, humoris, lucu, nya pokoknya asik. Anu kainget baik ku orangnya pas ker terakhir kami ngalongok manehna di rumah sakit, pas kami asup manehna tak posisi geus seripuhnya, geus ngelantur lah. Tapi pas kami datang hadinya manehna teh sadar bahwa nu datang eta saha gitu. Terus kami ngomong, "Wan, sing waras." Manehna sadar ngomong, "Nya tuh waras, data dina ge waras." Tadi dinya kurang kainget bae lah nepi ayeuna. Manehna walaupun kaya anak keripuh, tapi manehna masih ingat ke kami, masih bisa semangat. Ya anu pasti mah tingkahna lah, tingkahna anu konyol eta mah bisa dipaokeun ieu. Tingkahna teh bapana jamak keur cicing-cicing, keur jempling pisan. Sok ujug-ujug konyol bae sorangan tingkahna teh, kata-katana araraneh deui. Jadi suasana teh cair deui kitu ku tingkahna eta. Anu teu bisa dipohokeun nyaeta lamun pas balik ulin apa erek ulin osok diuk dina jok bari ngomekeun HP. Sok inget bae eta.
nuti bisa dipoken soal si Sarwan nyaeta pas bagian piket bareng. Soalnya si Sarwan teh sok panggasikna bae mangga teh song saya di posko. Ayeuna si Sarwan urangnya asa kelengitan pisan lah. Biasana urang ka posko ayeuna eueuh gitu kelengitan pisan. Tak mun sok ulin bareng jeung urang. Mun sok nyamper piket ka taman, nyamper gasik. Sok di taman nungguan. Nu teu bisa dipohokeun eta lucuna, terutama gaya serina eta paling teu bisa dipohokeun. Lamun matakan ulin sok ngagero, yulah hayu ulin. Eta suarana sok kainget bae, dedengan bae nepi ayeuna. Anu pribadi urang sampai ka ayeuna teu bisa dipohokeun kata-katana. Setiap urang balik ka imah ka lembur urang pasti sok ngomong tong lila teuing ngendong buru balik deui ka Karoya syuting. Nya tingkahna meskipun bikin keheul, bikin emosi, tapi nya genah lucu gitu, humoris, teu bisa dipohokeun lah. Pas manena di rumah sakit ngawa ka urang, Sep, panganturankeun teh manis, tapi posisi urang bergawe, urang teu bisa. Tah, nu matak inget bae teh ayeuna kitu. Eta teh mungkin permintaan si Sarwan terakhir ka urang. Nu matak inget eta permintaan terakhir Sarwan. Maksudna uing kan teu nyaho keur eta Sarwan teh pernah menta di anter cukur tah pas eta teh uing keur teu bisa. Jadi sampai nu kaingetan teh nya eta pas ke permintaanna. Anu teu bisa dipohokeun ti si Sarwan, budakna eta daekan. Soalna mun anggi keur voli, dewekna sok daek nganter. Nya walaupun eta cuma lalajo. Pengalaman keur syutingnya urang mah lobanya, udah pasti. Setiap aya si Sarwan syutingnya pasti aya urang. Tapi nu membekas lah di urang ya nu kainget bae pas keur si Sarwan eta teh adegan di Cijalu nya pas keur adegan ceritana teh teu kecebur. Tah si Sarwan eta teh nepikeun ka bebalideng dina belet gitu. Sampai adegan eta teh teu sakedeung nya, eta teh diulang-ulang berkali-kali sampaikeun ka nya urang ge intina mah karunya lah, tapi si Sarwan teu nyerah gitu, teu ngeluh lah. Semangat sampaikan ke beres. Tadinya orang kainget baik. Pengalaman pas keur syuting nyata keur syuting di Curug Cimanik. Dari tanah si seorang teteh minum cai lebak, sing orang dikirangna keur dikihan kurang. Terus dari tanah si seorang teh nyembur ke bapana. Tah pas adegan eta teh teu bisaeun nyembur teh. Sampai hayu diulang berkali-kali. Sampai cai ke beak sakua. Tapi dah emang beneran eta mah emang beneran teu bisaeun. Adegan pas si Sarwan ti kecebur kana belet, eta bener-bener hese pisan dilupakeun. Soalna di dia si Sarwan yang kalucuan bener-bener yang anggi seuri bae. Pas syuting di Kaler eta keur urang ngomongan si Sarwan, si Sarwana teu narimaeun diomongan kitu, terus si Sarwana balik aya kejadian labuh si Sarwan, kurang jadi teu enak ka si Sarwan ngomongan kitu. Pengalaman syuting terakhir pas di episode 8 uing teh nyeleus Sarwan teh dia syutingna bener-bener lepas nemen mungkin sebenarnya mah di dia ge dewekna teh geus ngarasa gering apa kumaha beureun teh enak, tapi bener-bener lepas totalitas lah. Eta nu paling diinget sih. Pas bangetna di Cemongan lah, pas bangetan di hideungan, eta terakhir mungkinnya terakhir disiksa kurang. Eta bangetan hideungan sampai kafe di hideungan. Nya lamun diinget mah karunya pisan lah. Ayeuna mah sok asahan jakal gitu. Dimulai gandengan tangan merenya, gandengan tangan, terus canda tawa, nya pokoknya kabeh lah teu bisa dipohokeun.
pas ke syuting bareng jeung si Sarwan adegan main krambol eta teh si Sarwan kondisina keur teu sehat nepi ka dialoge salah deui tapi si Sarwan teu pantang menyerah terus berusaha nepi ka bisa tah di dia urang salut pisan ka manehna walaupun kondisina keur teu sehat tapi manehna tetap semangat bae. Nuka inget bae syuting eta episode awal-awal episode 1-2 intina pas awal-awal papanggih Sarwan eta bener-bener teu bisa dipohokeun. Pengalaman syuting anu paling berkesan ya hampir setiap syuting bareng sih pasti aya bae pengalaman seri tikahna konyolna kadangnya anu sering-seringna sih metak pusing lah dina ngapalkeun dialog teks Kejadian syuting anu teu bisa dipohokeun ku kuing nya eta pas episode kemana Mas Sarwan teu salah pas adegan tapi Pak eta cuma ngomong gitu salah sabar kali tag teu hade bae sampai kru sutradara arampek kabeh cuma ngapalkeun eta teu hade-hade. Masih jeung urang pas adegan urang teh disangka maling manehna teh nambah kokol ngomongna teh cilok somai cilok alah cilok somai alah kalah somai deui tapi adegan eta teh mainna teh teu bisa ieu nepi pusing urang nungguan ge tah urang teh inget bae nepi ayeuna. Anu pasti orang teu nyangka asa ngimpi si Sarwan teh satereh ieu ninggalkeun urang. Soalna anyar keneh ge kan masih ulin bareng, syuting bareng. Nah, ayeuna si Sarwan geus eueuh. Nya ngerasa kaleungitan pisan lah, sedih, terpukul ku eueuhna si Sarwan eta. Perasaana sedih, tenyangka, bener-bener tenyangka. Soalnya emang beberapa hari Memeh Sarwan dirawat, sempet ketemu, sempet ngobrol tatap muka. Tapi nya namana umur eueuh nu nyaho. Bener-bener tenyangka sih bisa ditinggalkeun sacepet ieu. Nya orang teu nyangka sih si Sarwan bisa satereh kitu ninggalkeun urang. Sedih sih nya pastilah. Terpukul ngerasa kalingetan pisan lah kona mah. Ya, perasaannya sih sedih pasti terus teu nyangka Sarwan teh geus teu aya nya padahal sok unggal poe ulin bareng kadeuna kan masih sehat gitu tapi ya teu nyangka bela intina ya pastilah KB urang anu geus resep bae Sarwan ya pasti ngerasa kalengitan. Sampai ke detik ayeuna ge urang masih can percaya lah bahwa Sarwan eta cepet ieu ninggalkeun urang. Asa teu nyangka kalengitan si Sarwan. Si Sarwan eta sok guyub bareng jeung urang, ulin bareng, bagian piket bareng jeung urang. Sok ulin bareng gelewehan. Ayeuna eueuh asa teu nyangka pisan urang. Rasana nya kalengitan mah pasti daaran batur sorangan nya. Ulin ti leutik karwajeng, emang heuh ti leutik. Kalengitan terus asa teu nyangka anu geunahna mah. Nyangka bae si Sarwan geus eueuh. Wong Amerika masih sehat gitu. Kok geus eueuh ayeuna kan kumanya teu percaya lah intina mah teu percaya. Ya sedih pisan, ngerasa kalengitan. Pokoknya mah hesela diunggapkeunna, pokoknya mah sedih. Percaya teu percaya Sarwan geus eueuh teh.
nya pasti kalengitan soalnya saron teh batur urang 3 leutik sok ulin bareng nanon bareng pas kamari ge manehna di rumah sakit urang masih sempet ngobrol tapi ayeuna eueuh nya urang ngasa kalengitan lah. Sedih, bener-bener tenyangka soalnya kamari-kamari ge masih ulin bareng di taman ngadenge si Sarwan bahwa tos teu aya, bener-bener tenyangka. Tapi ayeuna angge cuma bisa ngadoakeun semoga husnul hatimah diterima di sisi Allah, amin. Sedihnya pasti, terus rasa kehilangan, terus terpercaya pisannya bahwa si Sarwan tos teu aya gitu. Tapi kumaha deui mungkin yang istakdir Allah. Ayeuna urang cuma bisa ngadoakeun supaya si Sarwan diterima amal ibadahna, dilapangkeun kuburna, terus ditempatkeun di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.